Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam sareng kedah terang anjeun bi anna sabra ana sanyana ari sabar wasabata sareng pangkuh aslun kabirun eta asal anu ageng fi jami'il umuri dina sadayana urusan walakinnahu tapi hari sabar azizun eta langka kama qila sakumaha dicarioskeun naon syi'run hiji syi'iran likullin eta pikeun tiap-tiap perkara ila sa'wil ula kana mencapai puncak ketinggian harokatun ari gerakan-gerakan walakin tapi azizun eta langka sulit langka pirrijali di jalma sabatun keteguhan. Ayeuna mah mengenai sabar dina milari ilmu. Kasabaran jeung kateguhan eta mangrupakeun anu penting dina sagala hal. Termasuk dina masalah milari ilmu. Wa'lam bi anna sabra wassabata aslun kabirun fi jami'il umuri. Ketahuilah bahwa sabar sareng keteguhan sareng teguh eta teh mangrupakeun asal pokok anu ageng dina sagala urusan. Walakinnahu azizun tapi eta sabar sareng keteguhan teh cenah oge langka hese cenah itu. Gampil diucapkeun tapi hese diterapkeun mah gitu. Ngan lamun diterapkeun bakal aya hasilna. Kama qila syi'run sakumaha ieu syair cenah parantos dicarioskeun likullin ila sa'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Likullin ila sa'wil ula harakatun eta pikeun tiap-tiap mencapai puncak ketinggian perlu aya kagiatan-kagiatan, aya gerakan-gerakan, aya gebrakan-gebrakan itu. Jadi tanpa harokatnya, tanpa kegiatan, maka ya mau mungkin gitu hasil, mau mungkin hasil. Walakin azizun pirijali sabatun. Tapi keteguhan teh
di jalma-jalma termasuk di urang oge langka hese cenah ge. Karasa meureun ku urang oge. Dina ngahasilkeun uang, dina ngahasilkeun ilmu, atawa dina ngahasilkeun barang apapun, ya hese kitunya. Hese kurang-kurang keimanan mah. Nerapkeun kasabaran teh hese. Tapi harus itu. Inna ma'al usri yusra. Sebab segala rupa kesulitan ge pasti aya jalan kemudahannya. Aya jalana itu. Qila dicarioskeun as-syaja'atu ari keberanian sabru sa'atin eta sabar sesaat payan bagi maka penting litolibil ilmi pikeun penuntut ilmu naon ayas buta yen teguh tolib wayas biro sareng sabar tolib ala ustadin kana mayunan guru wa ala kitabin sareng kana mempelajari kitab hatta layatrukahu sehingga henteu ninggalkeun ka eta talib naon abet taru keputus asaan wa ala panin sareng kana mayunan fan hatta layastagila sehingga henteu sibuk eta talib bifannin akhara ku pan anu sejen qabla ayat qona samemeh yen yakin eta talib al awwala kanu pertama wa ala baladin sareng kana daerah hatta layan taqila sehingga henteu pindah talib ila baladin akhara ka daerah lain min ghairi daruratin kalawan henteu darurat fa inna dzalika dasanyana eta intiqal kullahu tegesna sadayana yupariku eta bisa misahkeun dzalik al umuro kana urusan wa yusghilu sareng tiasa nyibukeun al qalba kana hate wa yudayyi'u sareng ngahamurkeun al auqata kana waktu wa yu'zi sareng bisa nyakiti al muallima kanu ngajar qila as-syaja'atu
sabru sa'atin. Dicarioskeun cenah bahwa keberanian kegagahan oge nya eta mangrupakeun sabar sesaat. Jadi lamun urang aya kesabaran berarti urang teh mempunyai keberanian gitu. Mempunyai keberanian. Payan bagi li talibil ilmi ayyasbuta wa yasbir ala ustadzin wa ala kitabin. Maka penting cenah pikeun penuntut ilmu teguh sabar dina mayunan guru. Sabab hari guru teh kan macam-macamnya, sok sanaos memang. Misalna karakter gurunya beda-beda kan? Tamatak cenah oge kudu sabar gitu. Jeung sabar cenah oge dina mempelajari ji kitab teh. Hatta layatrukahu abtar. Sehingga henteu naon? Nya teu ninggalkeun gitu. Teu ninggalkeun. Wala panin sareng dina mayunan fan. Hari pante ya diurang meureun semacam naonnya, jurusan beunah. Jadi dina mempelajari fan ulah dugikakeun urang teh babari pisan epes meer gitunya. Hatta la yastaghila bipannin akhar. Sehingga henteu sibuk manehna teh ku pan anu sanesna. Qabla ayat konal awwala. Satu acan ngayakinkeun gitu. Satu acan ngayakinkeun anu pertama. Upami urang mempelajari hiji ilmu sing tamat cenah. Jadi ulah hayo we ulah alih. Termasuk saeureusna mah dina milari rezeki ge kudu kitu nya. Jadi ulah gampil putus asa. Ulah gampil kapangaruhan gitu. Wa ala baladin hatta layan taqila ila baladin akhar min ghairi darurah. Nya kitu deui deui. Dina mayunan daerah ta urang teh kudu apa situasi saeureusna mah. Sabab hiji daerah bakal beda nya kayaanana. Bakal beda kayaanana gitu kan. Jadi urang kudu menyesuaikan diri gitu. Lain daerah anu kudu menyesuaikan diri jeung urang, pi urang kudu menyesuaikan diri jeung daerah. Sehingga henteu ngalih ka daerah lain deui. Kalawan tanpa darurat mah gitu. Hari teu aya kadaruratan mah gitu. Ulah gampil ngalih deui. Ulah alih hayo. Nah kitu deui dina mengenai milari rezeki. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur wa yusqilul qalba wa yudayyi'ul awqata wa yu'dzil muallim. Da sanyana eta sadaya itu. Eta tiap matak misahkeun kana urusan-urusan. Jadi bisa memisahkan urusan-urusan lamun ulah alih wae mah tuh. Jeung bahkan bisa nyibukeun hate. Hate teh bisa katungkul itu kan. Bisa sibuk. Jeung deui wa yudayyi'ul awqat. Bisa
natamuh waktu itu bisa ngamamareken waktu, gunakan waktu sing sae-saena. Justru waktu anu kudu bisa dikuasai ku urang ulah sampai ka waktu nu menguasai urang. Kan al waktu kasai. Waktu teh sapertikeun pedang. Di mana-mana anjeun teu bisa mutuskeun, maka waktu bisa mutuskeun anjeun. Bisa hanyakal urang kan. Jeung deui ku ulah alih kitu teh bisa ngakibatkeun nganyenyeri ka guru. Tak itu jadi seueur nya pangaruhna gitu lamun kurang sabar. Seueur pisan anu bakal tumeba, anu bakal terjadi. Wallahu a'lam bishawab.